Nih. Di sini lokasinya di Nusawiru, penyeberangan antara Nusawiru ke Batu Karas. Saya bikin konten sedikit gokil nih. Oke, ikuti. Salilati ayeuna rada kamari kami teh ngalabeuli di tonggoh di ditu. Nu puguh mah rek dibeulem. Kami teh ngalabeli di tonggoh di ditu. Nu niatna rek dibeulem. Menang 8 siki. Terus dibeulem kami dibeulem. Dicobek taheur aya nu dipindang sagala pokoknya mah digoreng aya eta teh lauk bawal cenah cek urang kota mah cek urang Jakarta Bandung Yogyakarta Semarang nyebutan cenah eta teh lauk bawal padahal mun di kami mah eta teh beli anu sakilona teh 17.000 di sanaan cucuk nanti caragakan, anu cagakan, terutama belah buntutna. Dah bener, pas caga kata pel, anu belawak di daharku kami. Pas ada tengah-tengah dahar, anu melag, nyelap, ngajedog natang nagong gerong ya. Anu kami dikohek-kohek tuh pati lepas iya dah anu keur dahar ogenan lanceuk kami sok rada geuleuhan nyaok punangan lah ting action ting ipa nu puguh mah kitu ngan kami teh wel bae di ngadahar keju dikeupel-keupel lep nu puguh mah diteureuy eta si kejo teh nu matak ka ditu teh init kaluar henteu ngajedog tah dina ieu da lak-lakan di belah dia belah kenca lah biang nu ngaran kabeurian teu raos ieu teu ngeunah kabeurian mah nu matak diingkeun 2 poe ngajaran ku kami beuteut daekeun eueuh nu matak eta lamun urang kota mah urang beunghar urang anu beunghar anu beda duit eta teh maluput moal hanteuna teh geus mayar mahal bisa dioperasi bahkan bisa ke Singapura kalau itu ka Jerman lamun gablek duit mah berat jelema nu berat duit nu duit lagi udah langitan balas ku bencah teu kahitung pasti geus kameni geus dioperasi atau geus mayar ratusan puluhan juta ratusan ari mah diingkeun bae da lah nu matak nu beungharna mah nu meungharna oge moal ge ngadahar bawal da beli teh ngadahar ge anu paten beli mah moal didahar moal dilebok jadi nu ngaran kabeureuyan mah teu dioperasi mah eta teh mah panyawat rakyat ge sebagian abi diantarana belas kuring angot lamun kabeureuyan bangkuang meureun geger saetre geger mun kabeureuyan bangkuang sok sanaos ieu konten teu rada garing da abi nyobi andai kana konten deui bae enak kamari kana ieu kana camping matak riteangan bae mana anu loba nu nongton ajeng durasina panjang eta nu ku abdi tekuni rek ngajaran keun lah ieu mah ieu barat usaha angin
mang man bang bana kempes kamari ogenan nu kami motor teh di kompak melendung bisa dipakai ta motor mata ki ogenan keur ikhtiar cenah tadi kabudak teh ngobrol keur ikhtiar arek ditanya teh ka mana bapak rek ikhtiar jadi ya mah ini ibarat naon cenah ngonten mah ibarat usaha angin